Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tamla'u bihi nuran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tamla'u bihi qalbi nuran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tamla'u bihi qalbi nuran. Wa sallallahu rasulullah wa tarzuqna biha rizqa wa sinan mudororo wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Fa inna lillahi hadithuna wa hadirati ta'ala haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa fi qawlihi yadhil muhtadin. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala wa qul rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayat. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulullahil nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja bi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarjima. Wa qala aidan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Wa qala ba'dul ulama man talabul ilmi ilma'an faza bi fadli birrasad. Wa qala ba'dul ulama al-jahiluna qabla al-mauti mautu wal alimuna ba'da mamati pa'ahya. Melantungan takbir Allah Ta'ala urang sadaya dina ieu pogi dina ieu waktos dina ieu tempat
Gusti ngalantungan tawabul ilmi anu mudah-mudahan urang sadaya rekahna geupatna ngaredegna gerebegna niatna nekatna lintang ti rek ngajalankeun parentahan Gusti nyaeta tawabul ilmi kadituna mudah-mudahan urang sadaya pasihan ilmu anu manfaat dunya sareng akhirat. Sabada syukuri haturkeun salam dina segi penghormatan Islam. Mangga urang sasarengan ngaturkeun puja-puji anu paranti mugi-mugi didadapkeun ka Allah Rabbul Izzati anu ngurus yawanci keur jalma-jalma anu dumati ati-ati rek taat ka Gusti Nu Maha Suci ucuk ka junjungan nyaeta Nabiyuna Habibuna yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadituna urang taat jeung turut kana parentahanana taat turut kana sakumaha anu disumpikeun ti kanjeng Nabi. Mudah-mudahan urang sadaya nyaeta ngajalankeun ieu kewajiban jadi sabab urang kenging ridho Gusti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur tapakur mugi-mugi ditetepkeun ka Allah Nu Maha Ghafur anu ngurus ngatur ka jalma-jalma anu sarukur dina ka jalma-jalma anu kawufur anu iman kana qada sareng iman kana takdir nyata anu iman kana Quran sareng iman kana hadis Rasul. Jalma itu jalma anu syukur tah mudah-mudahan eta kusyukur ka Gusti Allah ditambih-tambih nikmat sesuai sareng dawuhanna la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bila mana jalma anu syukur kana nikmat ti Allah Nu Maha Ghafur tangtu dipasihan eta nikmat ditambahan eta nikmat tapi sabalikna eta jalma dipasihan nikmat kalah ngabalieur kana eta nyata kalimatan hartina kubur nikmat kadituna tunggu-tunggu nyata adab anu kalipan pedihna. Mudah-mudahan urang syukur ayeuna jadi sababia nyata kutalabul ilmi dilebetkeun kana syukur nang syukur nikmat anu aya nikmat iman Islam jeung iman lan nikmat urang sehat. Mudah-mudahan nikmat anu ieu jadi sababia nganturkeun diri urang ngajalankeun perintahan Allah Ta'ala lalu syukur ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Dengan sholawat wasalam mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjungan alam anu pangnyongcolanna salam dunya anu mengikis habiskan di alam-alam kegelapan ke alam terang benderang di alam kekufuran ke alam nyaeta keimanan di alam kemusyrikan ke alam ketauhidan di alam jahiliyah ke alam ilmiah yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sholawat anu dua kalina mugia ditetepkeun ka kulawargina kanjeng Nabi kepada sahabatna kepada asbab tabi'in tutugi kaulan sadayana anu mudah-mudahan suatu harapan anu kalintan ageuna ngajalankeun ieu kewajiban urang sadaya diangkat umat kanjeng Nabi purkeun respon ti kanjeng Nabi nyaeta ngingikeun syafaatul uzma ke dina poe kiamat ka urang sadayana. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu aya ibu aya bosan atau setuju tansah cek sebagian keterangan orang bila mana rek ngumpulkeun ilmu teh nyata lain kununtutan. Ibu dengan ngumpulkeun ilmu teh lain kununtutan. Nuntutan tuh ngumpulkeun ilmu teh nyata lain ku opo kunaon teh ibu apa teh ceritanya pan
ieu teh urang teh nyupri nyaeta kariduan Gusti cek sebagian katangan bi talabil ilmi ridho ta'ala. Jadi urang talabul ilmi teh karena renu di kariduan Gusti, moal bisa datang kariduan Gusti Allah tanpa sabab ilmu. Moal datang urang kariduan Gusti lamun urang tanpa nyupri urang ilmu. Moal datang eta kariduan Allah lintang di mapai jalana ku eta jalana lambungan ilmu. Ari ilmu itu cekak urang mampu atau urang umakku tetap eta kudu disupri nyata dipilani. Teh sebagian keterangan urang man saja mah tolaba anu supri kana naon al ilma kana ilmu lil ma'atikeun babaklan cawis nyaeta urang alam-alam nu bakal kasoran naon namina nyaeta akhirat ya namina. Tabrak talabul ilmi teh sakadungan kariduan Allah teh sangkan urang bagja dunyana jeung bagja di akhirat. Jadi urang nomor kahiji rek nyupri kariduan Gusti lelakungan talabul. Sebagian kalangan nyata saatnya nyana jalma bakal diangkat derajat eta jalma anu mana anu iman kungalangan ilmu nang dipasikeun ku Gusti Allah diangkat martabat yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yakin pisan eta jalma bakal diangkat derajatna ku Gusti Allah, yakin pisan eta jalma bakal diangkat martabatna ku Gusti Allah ngalangkungan hiji iman, kadua boga ilmu. Kumaha sakitu aturan teh bagi pisan paehan sareng Rasul, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ila talab ilmu nyaeta nyupri ilmu ka jalma anu muslim mukmin muslimin muslimat mukminin mukminat wayahna teu nenteu eta teh kudu nyupri ngarah neangan nyaeta urang kadituna minal mahdi ilalah di dikawin di ayun nepi ka urang nyang kerdong di alam kubur eta teh cek sebagian katerangan nyaeta wadi kumaha sakitu urang sadaya wayahna lamun rumasa jalma Islam ngaranna lamun rumasa jalma mukmin namina wayahna teu nenteu urang teh kudu keresa urang talabul. Kumaha sakitu atuh urang teh pantes jeung wajar. Nah urang kudu talabul ilmi sabab urang masuk kapihulaan. Kapihulaan kunaon nyaeta urang masuk kapihulaan heula bodoh. Kapilaan kudu tiasa sabab bahwa Allah dina Al-Quran waktu dilahirkan ngalamungan ibu geuning urang teh teu terang dinaon wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai' teu terang dinaon. Jadi urang mah kapilaan kudu teu moal ujug-ujug terang lamun urang tanpa diajar, tak urang teh wajib diajar. Hukumna wajib ya. Lamun rumah jalma Islam. Nah hakeun naon kagunaanna eta ilmu? Sabab sakur-sakur perkara eta teh kudu make ilmu. Urang ngaharepkeun dunya tetep urang kudu make ilmu, urang macul kudu make ilmu, urang papelakan kudu make ilmu, obat kudu make ilmu. Segala perkara kudu make ilmu, tani dagang kantoran tetap kudu make ilmu. Bila mana tu make ilmu komo masih ke hiji perkara kana lain ahlina tunggu kehancuran. Nah kumaha sakitu urang teh wajib pisan urang talabul ilmi. Nah cenah tuh hiji urang rek nyupri kariduan Gusti Allah. Kariduan lamun urang sertifikat itu ku Gusti Allah pasti bila mana urang aya hiji kahoyong pasti bakal dicumpangan ku Gusti Allah sama urang sertifikat itu ku Gusti Allah ridho karena segala-galanya. Tapi lamun urang ridho nyaeta
diatur ku aturan Gusti Allah, ridho diatur nyaeta ku aturan Rasulullah, ridho nyaeta diatur ku naon ku Al-Qur'an, ridho urang diatur ku hukum disebutkeun hukum syara. Kumaha sakitu wayahna teu sagap urang contoh name dak geuning urang teh kudu nyupri kabul lain hukul cariosan tapi kudu urang ngamalkeun atawa diamalkeun atawa dijalankeun. Kumaha sakitu wayahna baik cek sebagian keterangan urang tolakul ilmi teh geuning kadang-kadang leumpang teh osok capek, kadang-kadang urang sumping ti padamelan, sumping ka bumi ingat karena kewajiban malam Jumat teh geuning sok aya pangaon da jangan sampai ripuh urang kumaha bae carana kumargi urang ridho diparentah nyaeta ku Gusti Allah peda urang harapkeun karidhoan Gusti ridho diparentah raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'ani imam nya kan itu urang ridho we urang tah kumargi sakitu urang teh bila mana ridho wayahna atuh di mana diparentah kuduri sabab urang teh hayang kenging karidhoan Gusti bila mana diparentah ku Gusti Allah wayahna teu meunang teu kudu dilaksanakeun. Nomor kahiji urang teh nyupri tolabul ilmi teh nyiar ilmu ngara ilmu karena keur urang sawis-sawis bakal alam akhirat sangat ke di akhirat meunang karidhoan Gusti Allah bitolabil ilmi nyaeta ridullah ta'ala. Nomor kahiji. Nomor kedua wadarul akhirah karena keur sawis-sawis engke di daerah desa akhirat bujeng-bujeng ke di akhirat lamun urang babakalan tong itu kira-kira we ibu ka kebon lamun urang teu bekel kira-kira bakal kumaha. Ini urang angkat ka kebon teu bekel lagi minimal penyelat cai bakal kumaha raos. Jeung karaosna eta urang bara naon jarak-jarak anu kalintang pendekna periode bakal kopo ieu di alam-alam anu langgeng berarti urang teh kudu popoan nyaeta cawis-cawis amal nyaeta di akhirateun keur desa akhirat urang geus popoan datang atau saja bukan orang itu di akhirat bahwa lagi tentang panjangna anu langgeng salawasna urang angkat we urang ka Jakarta anu deuketnya kira-kira priori bakal urang lamun ka Bandung priori bakal urang tong itu misalkan urang nyaeta ka Garut we ibu ka kota priori bakal pak eta teh urang teh priori urang di emutan lain emutan ukur tapi urang dulu siap majalan gunana pikeun nyupri eta bakal ibu lamun urang angkat enyi eta teh keur naon bro angkat enyi supri eta urang jam 1 jam 2 nya naon eta teh dina hakikat manengan bakal naon bakal kahoyong urang tuang hoyong nganggo uyon naon deui hoyong urang sapertos gaul tempat anu layak dah nama eta teh urang teh bakal hayang bakal we urang bisa gitu di alam dunia urang atau susah nyangan bakal komo urang ke di akhirat bakal kumaha kejadian kumaha sakitu kudu benar-benar ibu urang gitu. Nomor kedua nyaeta urang teh darul akhirat keur naon desa urang ijian teh ngajalankeun perintah Allah jeung bentuk Rasulullah nyaeta urang teh parentahan Rasul kudu tolak ilmu wayahna kitu. Nu katilu nyaeta urang sadaya nyaeta kudu naon wa ijalatul jahli nafsi an nafsihi hartina ngaleungitkeun nyaeta kabodohan anu aya dina diri data diri urang mah teu tiasa naon bodoh dina
Bahkan namun cek sebagian keterangan ahli torekom akhirnya ayat alsan sahur nabi man aropa nafsahu faqad aropa robahu wa man aropa robahu faqad jahila nafsahu. Ibu gitu. Lamun kurang terang karena diri pasti terang ka Gusti. Nah lamun kurang terang ka Gusti apakah rasa diri pribadi nanti lamun masih kene urang masih asa urang pangasana ta eta teh berarti can apal kana diri pribadi nanti can apal ka Gusti. Dan geuning lamun urang dina hakikatna mah urang teh teu biasa naon la haula wala quwata illa billahil aliyyil ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil ta'ala. Kitu ngaleungitkeun kabodohan ka urang teh biasa naon. Cek sebagian keterangan al jahiluna hari jalma-jalma anu bodoh eta qoblal mauti samemeh maut eta teh maut kaya-kaya jalma anu maut. Kaya-kaya jalma anu mah jalma anu bodoh mah can maut teh kaya-kaya geus maut. Kumaha sakitu kade cek sebagian keterangan Pak nyata mangkari jalma anu bodoh eta teh samemeh dikubur eta teh geus langkung dipayu dikubur. Cek sebagian keterangan jalma anu bodoh teh eta jalma anu samemeh maot tapi geus mah kaya-kaya geus maot di ahlihi pikeun ahlina eta jalma. Kumaha sakitu kade ibu pang rugi-rugina engke di poe kiamat jalma anu bodoh ahli kade uji cek sebagian keterangan maka ari jalma anu bodoh qoblal mauti mautun jalma anu bodoh sameme maot eta kasebabna mah geus maot li ahli pikeun ahlina. Kumaha sakitu kade sugan ayeuna jalma anu bodoh aya hiji nyaeta rombongan bade nyaeta sarumping ka jalma-jalma anu bodoh aya teh pujeun-pujeun atos ngantun can ngantun geus tayang gitu. Nah sedih-sedih abi nabi sugan aya abin-abinan abade ka mana cenah bapak ibu abdi teh bade naon bade sumping ka saha ka jalma tah aya jalma anu bodoh sugan aya begitu tah aya abin-abinan. Kumaha sakitu teh sebagian keterangan urang karena urang ngerti ilmu teh rek ngaleungitkeun kabodohan anu aya dina diri pribadina jeung sakatarina pirang-pirang kabodohan. Naon atuh eta teh sakan urang hirup dina agama moal hirup dina agama lamun tanpa ilmuna moal sakumaha anu belajar jalma bodoh rek ngahirup dina agama paur kadina teh moal tiasa hirup dina agama. Naon sababna butuh-butuh ngahirup dina agama diri pribadina oge teu terang kana ilmuna tu sabab bodoh. Saya kemudian kurang pajasa dulu mangka ari jasa-jasa dan jalma bodoh mah eta qoblal kubur sameme dikubur eta teh geus dikubur kade ibu jalma anu mana jasana jalma anu bodoh mah kaya-kaya sameme dikubur eta teh kaya-kaya geus dikubur. Kumaha sakitu munuskeun urang cicing dina kabodohan. Daurat dari perintah Gusti Allah gelar alam dunia teh eta diciptakeun di mangsa kudu ibadah. Hari ibadah teh eta kudu make ilmu. Kumaha niatna teh hirup dina agama mah tetep eta teh kudu boga ilmu moal hasil ngahirup agama terkecuali kudu ilmu. Ada ibu. Mana urang niatna teh kudu sae orang teh kudu niatna urang niat karena Allah. Kade teh bisa dengan mana seperti itu.
benten ayeuna bisa beres dina agama, bisa beres ngahirup-hirup dina agama, sebab eta nyata galuh ilmu bakal tetap dina agama, kuat dina agama, pedah eta ngabogaan ilmu beres dina agama teh kusabab ilmu, kuat dina agama teh kusabab ilmu tetep nah dina agama Isa eta teh beda ku ilmu mau beres lamun tanpa ilmu warisan itu ibu paingan cekatangan jalma alimah eta saatosna maot kaya Pak Ahya seperti jalma anu hiru jalma para alim ulama ena ibu nabi atos ngantunkeun para sahabat parantos ngantunkeun nyaeta waliullah parantos ngantunkeun aya anu terang kana tingkatan padolna wali ku walina da urang mah moal terang da urang mah sanes wali urang jadi wali nyaeta ibu nyaeta pala putra jeung putri putrana atawa putrina bakal jadi wali eta walina wali dina akad pernikahan ieu mah lain wali eta wali nu disebutkeun nyaeta pilihan Gusti Allah jadi tentarana Gusti Allah anu dipercaya ku Gusti Allah anu diunggulkeun ku Gusti Allah atos ngantunkeun ulama-ulama tapi kaya-kaya eta anu atos ngantunkeun nyaeta kaya-kaya anu hirup kadang-kadang dina sabulan sakali batur masuk jararo ibu sok jararo tah saudara teh nyata kawali nyata ka para saehuna ka para alim ulama jararo sanaos atos ngantun beri angkat niatna ngadoakeun mohon sok gitu pagi itu batu aya urang mah bujang-bujang itu ka ibu karama bohong tara jaro aja sok ditawasulan ibu sok ditawasulan tara nyaah nyaeta ka ahli urang nyaah ka ibu urang nyaah ka urang rama urang bila kalimat nyaah atuh urang teh sok atuh urang teh terus kunaon atuh bil barakah Fatihah ku ngawasiasi urang teh nyuhkeun ka Gusti Allah anu parantos pilar di alam dunia ibu rama abdi ini ka urang sadaya doakeun ku urang itu nya tah jalma anu ngagajahan ilmu mah kaya-kaya anu paingan cek sebagian keterangan akhul ilmi ari jalma anu ngabogaan ilmu eta hayu khalidun eta hirup anu langgeng bakda mauti sabada mautna eta jalma anu ngabogaan ilmu sanaos eta jalma atos maut kaya-kaya hirup anu langgeng seueur bukosna ibu pada ngadungdung sepertos urang osok jaro kemana sepertos kapamijahan pada eta terus maraot punya di jaro sababna naon eta teh sabab ilmu na anu manfaat dari sakur-sakur jalma di jarohan ngajan boga ilmu sakur-sakur ulama di jarohan nyaeta ku jalma anu rea dan geuning teu sagede jalma anu boper ilmu dan geuning teu aya anu jaro berarti eta teh manfaat atawa henteu teh sebagian keterangan sanyanyeuna ilmu anu manfaat eta hasil kalau bang eta ilmu anu manfaat kadituna naon nyaeta kadituna punten ieu teh husnun dikri hartina nyaeta sae anu dicarioskeunana tapi lamana ilmu anu manfaat mah sanaos atos maot pasti bakal sae dicarioskeunana kira-kira panseukeun jalmi anu berilmu tapi kadang-kadang
untuk manfaat eta. Gini kadang-kadang eta cerosan kirang sae tah jalma anu manfaat ilmu nama nyeta sae dicarioskeunana eta sanaos eta jalma atos mah husnul dzikri sae dicarioskeunana. Nabi sanaos atos nganturkeun sae dicarioskeunana. Sahabat parantos nganturkeun sae dicarioskeunana. Nyata para waliullah sae nyata dicarioskeunana berarti eta ciri-ciri ilmu anu manfaat. Eta ciri anu ilmu anu manfaat. Itu ulama-ulama guru-guru nyata sae dicarioskeunana eta ciri-ciri ilmu anu manfaat. Sanaos atos maut atos nganturkeun di alam dunia tapi kadang-kadang pada ngajuju ku jalma-jalma lain ngumpul jalma anu bodoh bahkan jalma-jalma anu berilmu tuh gitu. Jadi kaya-kaya hirup nyata hayyun khalidun hartina hirup anu langgeng jalma anu ngagaduhan ilmu. Tahu urang sadaya pimanangan seperti itu. Pimanangan seperti itu mah urang. Ibu sok jaro ka ibu urang sok. Ibu aya teh ya. Sok jaro tara. Ya Allah. Rama atau ngatur sok jaro tara. Ya. Osok ni urang di tawasulan ya sebagian keterangan ibu secara singkat sebagian keterangan saya Imam Nawawi lamun urang hayang dinuhikeun doa urang atawa urang Fatihah anu dibaca urang atawa Yasin anu diaos urang atawa urang kurang tahlil nyata ka ahli kubur kudu diisolkeun. Kumaha bahasana atawa urang doana Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu minal qur'ani min suratil fatihati atawa min suratil yasin atawa urang bin sajabana hadiatan khususan ilahu sebabkeun eta teh disolkeun namina yakin bakal rugina eta anu diaos urang. Ka mana nyata ahli lo yakin simpul ngayakinkeun. Saur Imam Nawawi kitu carana. Kumaha lamun aya sapertos urang kalimat tawasul cek sebagian eta teh yakin bakal lu ngan eta teh sebagian peraturan ikhtilaf kumarge sakitu pangsaena bila mana aya nganturkeun maos surah ya nyata lamun masih kene aya jungkreunna hartina mayitna urang kudu deudeuh mayit lamun urang ka pakuburan di pakuburan maos yasin eta sae palingan teh sebagian keterangan ibu lamun urang cinta adulur urang cinta ka ibu urang cinta nyata karama urang cinta jeung ka sesama urang teh sebagian lamun urang cinta teh jaroha anu dipika cinta ku urang berarti lamun urang dijaro berarti kaya-kaya teu cinta henteu cinta kudu eta teh urang. Tapi kadang-kadang eta teh menurut Imam Syafi'i kan kumaha Imam Nusajian seperti itu mana daurang mah anu dituturkeunana nyata menurut Imam Syafi'i akidah Ahlussunnah wal Jamaah mah itu eta oge sami kan urang mah osok tawasul kade itu tak urang teh rek niat nyata ngahirup-hirup dina agama nyumpih ilmu ngan kade semua paus kade pisan
ayat sebagian katerangan ayat hiji katerangan unina wa inamru sanyanya saestuna jalma lam yahya teu hirup eta jalma bil ilmi kalam ilmuna eta jalma mayitun kaya eta jalma anu maut artina jampe wudu apa jampe salat apa jampe anu sejena apa tapi naha eta ilmu anu aya dina dirina henteu diamalkeun eta teh henteu hirup eta jalma eta henteu hirup. Jadi walaupun eta ilmuna aya teu dihirup-hirup ku ilmuna jasadna eta teh jalma kaya mayit. Kade lamun urang boga ilmu lamun teu diamalkeun, lamun urang boga ilmu naon bae tapi teu diamalkeun ku jasadna kaya teu dihirup-hirup eta jasadna ku ilmu anu aya dina jasadna. Dina dirina eta jalma teh mayitun kaya eta jalma teh geus eta teh mayit. Kade Taurat teh ulah seperti itu. Gitu. Paingan cek katerangan eta urang ilmu tanpa amal. Kaya urang tangkal tidak berbuah. Lamun ayeuna urang contohna lamun urang boga ilmu teu diamalkeun eta bakal leuwih heula siksa tinimbang jalma anu nyembah ka berhala. Kade eta berarti urang teh ilmu priyogi amal oge kudu disarnan. Ari nyata ilmu teh eta teh sababna naon? Nyaeta jadi sabab alat moal bisa urang migawe tanpa Allah. Urang biasa urang soteh urang melaksanakeun ibadah urang wudu peda aya alatna naon nyaeta jampe wudu. Urang bisa soteh urang melaksanakeun salat peda urang boga alatna naon nyaeta jampe salat. Tah eta alat. Cek sebagian katerangan nyaeta ari ilmu teh mangrupakeun hiji naon? Hiji sababia karena hasilna pamaksadan atau hasilna tujuan hasilna anu disupri ngelangkungan ilmu lain mukul dunya jeung akhirat. Kunaon ku ilmu ngan kade anu name boga urang ilmu tapi eta badanna teu hirup ku eta ilmu kaya eta jalma teh mau mayitun mayit tah eta kan urang mah kadang-kadang kalau lobaan dina pada umumna jampe wudu mah apal tapi kadang-kadang tara wudu, kadang-kadang eta jampe salat mah apal tapi kadang-kadang tara salat, tapi kadang-kadang urang apal karena kewajiban contohna urang ngaluarkeun zakat wajib hukumna bila mana geus disot tapi tara ngaluarkeun, bila mana urang contoh waktu sumping sasi Ramadan teu puasa ta eta teh kaya apal kateranganna apal ilmuna lamun urang geus urang disot akan dituna geus kuat di jalanna ngajalankeun nu ngahaji nyaeta nomor kalima sebagian tina rukun Islam. Tah bila mana cek katerangan bila mana geus mampu henteu ngalaksanakeun haji ulah wani-wani nyaeta deukeut kana makom kami paur kan mana urang sadaso ibu tan ibu cek katerangan lamun ciri-ciri jalma boga ilmu anu manfaat kahiji bakal tambah-tambah nyaeta ilmu anak sapoe walaupun saharam. Kurang tambah-tambah bu, ibu tambah-tambah hari kamari naon cenah kamari teh bu anu diterangkeun teh. Ibu, kamari teh naon diterangkeun? Hah? Absen. Ibu teh. Urang ngomong
bubar kok pokoknya buah-buah tambah amal tambah kedua mohon tambah bersih karena tambah lamopot dosa nanti orang paikan terangan ibu punten numpadangan badan nyata kerusakan nyata ini nyata alimun mutamatikun kedua nyata numpang badan nyata kerusakan timang alimun nyata jahilun mutamasikun ayat mutahatikun nyata ayat mutamasikun tapi ngajari kedua anak fitnah anu paling barat di alam dunia. Misalnya di zaman berilmu kadang-kadang ilmu teh lain manfaatkan madorot karena diri pribadinya. Seperti kunaona beliau lamun urang celaka urang memakai paku pasti lamun bilang mana urang penduk lain ku hari kupacur. Kadang-kadang urang hari lain kupacur kunaon ku kadang senyambut berarti silakan jelmaan berilmu teh ngajarikeun fitnah di alam dunia abimakun anu kalitan badana jalma hiji jalma alim anu ngadobrak karena peraturan hukum disara bukan jalma bodoh ibadah bukan ibadah tapi bodoh eta teh jadi fitnah. Kadang-kadang jalma bodoh mah kadang-kadang lamun nangtukeun perkara teh langsung divonis oh ieu mah bener ieu mah salah bari dasarna teu apal. Da urang mah ahli qadi ahli hukum keur mah bodoh rek langsung dihukuman aduh eta teh ahli neraka jalma bodoh ahli hukuman eta teh awis-awis ahlina. Dan apal karena peraturan anak, dan apal karena dulu permasalahan anak, dan apal karena aturan-aturan anak. Tapi kadang-kadang langsung diponis, oh ini mah bener, ini masalah. Gitunya. Eta ciri-ciri jalma boh. Pada apa alasan? Apa gitu? Mana satu-satu perkara eta teh kudu make ilmu. Bener sakitu urang teh kudu ilmu. Orang cinta terhadap Rasul, cinta itu ke Rasulullah, cinta itu, kamu cinta ke Rasul, kamu diparek ke Rasul, ridho ada cinta ke Rasul, kamu orang sakur-sakur perkara anu dipika cinta atau orang lalu didigali dipika cinta orang, eta anu dipika cinta malah tak orang. Edek dilaksanakan kan eta perintahan moal. Ya Allah. Pilih ke selawatan wae atau suai kahatos teh lajeng tong itu saya dilakukan anu baik geus kahatos komoda dilakukan kom nya begini harus atau saya ya Nabi sallallahu alaihi
Sebagai keterangan nyata cinta terhadap Nabi teh kudu seueur maca sholawat puji-pujian urang dijadikeun umat Kanjeng Rasul malaikat ge maca sholawat Allah ge ngahormat ka Kanjeng Nabi dawanana jadi ciri-ciri jalma anu mukminah rumasa jalma iman wayahna diparentah ku Gusti Allah sallu kudu maca salat alaihi ka Kanjeng wasalimu jeung kudu maca salam taslima kalawan salam anu salaras wayahna urang lamun rumasa jalma mukmin urang teh kudu seueur maca salat eta salah sawios ciri-ciri jalma anu mukmin ku ngaos salat tapi kadang-kadang sok aya nyata jalma ngaku nama jalma mukmin jeung muslim ngaku jalma mukmin jeung mukminat tapi kadang-kadang maca selawat bahasa Nabi ya begitu. Bercakap dina urang sholat, kita teh baca sholawat sakurna itu, tapi tak aya anu khusus keur manehanna mah. Kumaha bios mah nanyakeun. Tapi urang teh kudu saling hargai menghar. Artina urang sana hormati menghormat. Sebagai kataran itu dah ari ngahormat eta teh nyaeta khairul lawi alus minat taati tinimbang taat jalma teu sakedik jalma tukang taat tapi tara ngahor. Mohon teu sakedik jalma anu taat tapi jalma tara ngahormat. Ujung-ujung ngahormat komo lamun ngagungkeun mah. Paingan saya katarangan contohna di antawisna Ibnu Taimiyah aya salah satu golongan disebutkeun Ibnu Taimiyah jalma poho kaguruna naon sababna eta teh ku Allah
Allah geus dileungitkeun dihilapkeun ka guru-guruna sababna teu ngahormat ka guruna leungit kok hilap teh tak kade bisi aya urang teu ulah poho ka guru kade teh cek katerangan nyaeta al hurmatu eta khairun minan taati ari ngahormat eta leuwih alus tinimbang taat widei namanya seueur bisa jalma-jalma anu taat ka Gusti Allah tapi kadang-kadang tarat ngahormat anu maksudna dieu nyaeta contona ka guruna tawakkul kieu teh anu basuhnya kade eta teh contoh kade urang teh kudu ngaboga akhlak anu sae ko istri mah kade lamun narikeun sonten teh kade bisi anu teu manfaat baik kitu maca sholawat cek sebagian mamangga maca Quran mangga tapi bisi urang narikeun suara anu matak madoro komo aya guru mah kudu sopan urang ngahormat ka guru hakikatna mah urang ngahormat karena diri urang al hurmatu khairum minat taati ari ngahormat eta leuwih alus tinimbang jalma anu taat gitu mantap ya kumarga sakitu urang teh kudu sering maca sholawat ka Kanjeng Nabi lamun urang rumasa diri pribadi cinta terhadapna atuh seueur maca sholawat tak gitu sebenarnya dia makin sakedik oge jadi urang teh wih kanu tadi urang tolabul ilmi hiji karena urang rek nyupri kariduan Gusti kedua urang rek nyupri nyaeta desa akhirat sawis-sawis babakleunkeun alam akhirat nu katilu karena rek ngaleungitkeun kabodohan anu aya dina diri jeung sakakarina pirang-pirang kabodohan nu kaopat urang rek ngahirup agama lamun moal beres moal hirup agama tanpa urang nyupri ilmu nu kalima nyaeta tetep dina agama kuat dina agama Islam moal beres moal kuat moal tetep agama Islam kuat nah beresna suksesna lintang ti kudu illa bi ilmi angin kalawan ilmu tah mudah-mudahan urang boga ilmu teh kade bisi urang teh anu matak madolot kana diri urang anu tadi urang lain teu bisa lain urang teu boga ilmu na tapi naha urang teu digunakeun ku dirina anu bagaduhan ilmu lamun teu bisa ngahirup-hirup dirina ku ilmuna eta kaya-kaya urang mah mau mayyitun mayyit mudah-mudahan kudu berikan ayeuna jadi sabab Allah nganguseukeun atawa masihan ilmu anu manfaat hartina manfaat teh nyaeta perkara anu alus patepung deui jeung anu alus anu anyar jadi saterusna kitu patepung jeung patepung walaupun teu semua tapi tetep tepung dina kasaeunana eta ilmu anu manfaat kaya-kaya anu boga ilmu mah sanaos atau semua kaya-kaya anu hirup sebutkan naik hayyul khalidun artina hirup anu langgeng dan mudah-mudahan anu parantos dirugikeun pimpinan ngelap sakitu bae dina disababiah urang ngemut-ngemut karena diri urang anu aya dina diri teh ilmu sok gunakeun atuh sakan ulah dilebetkeun jalma mayit atau maut kumaha sakitu wa Allah mudah-mudahan dibasar ilmu anu manfaat dunia sareng akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin rupina sakitu bae anu kapiatur kirang langkung ngahaturkeun kasadayana kalau ditutup ku akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min
Thank